Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda solih dan solihah. Kumaha kabarna? Mudah-mudahan Ananda solih sareng solihah aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah dinten ayeuna urang sadaya tiasa kemendak deui di pangajaran bahasa Sunda sareng Ustazah Nur. Dinten ayeuna Ustazah Nur bade nerangkeun nyaeta hiji istilah pacang kaki, 2 babasan, 3 ragam basa hormat. Naon wae nya artina istilah pacang kaki, babasan, sareng ragam basa hormat. Istilah pancakaki nyaeta hiji sistem anu ngagambarkeun hubungan kulawarga. Urang Sunda boga kabiasaan pikeun neangan hubungan kulawarga jeung jalma nu kakarak dipikawanoh ngaliwatan pancakaki. Lamun eueuh hubungan kulawarga masih diteangan keneh hubungan nu sejen. Misalna lantaran aya kenalan anu kungsi babarengan di sakola atawa di tempat gawe. Pasang istilah pancakaki ieu bisa ngagampilkeun urang neangan silsilah keluarga atawa silsilah babaturan urang. Nah, ieu aya conto pancakaki nu aya dina buku Basa Sunda halaman 34. Mangga ditingali bukuna. Di dinya aya bagan tentang pancakaki. Ayeuna ti indung bapa tapi urang runtuykeun ka handap. Ti indung bapa ka kuring, terus kuring ka anak, ka handapna deui incu, ka handapna deui buyut, ka handapna deui bao, ka handapna deui jangkawareng, ka handapna deui udeg-udeg, ka handapna deui kait siwur, ka handapna deui anu terakhir nyaeta katuncar waru. Nah, nyaeta eta contoh bagan atau pancakaki anu nuntuykeun ka handap. Aya deui anu kagigir naon ua jeung anak ua. Terus aya deui hiji deui bibi. Bibi teh nyaeta adik bapa atau indung urang. Ari ua mah nyaeta kakak ti indung bapa urang. Salajengna nyaeta urang sami-sami ngabahas tentang babasan. Babasan teh naon? Babasan teh nyaeta salah sahiji pakem basa. Pakem basa nyaeta kalimah atawa kekecapan anu boga susunan anu geus maneh serta harti anu geus maneh oge. Babasan ini dalam bahasa Indonesia tidak bisa dirubah-rubah karena sudah ada pakemnya, sudah ditentukan dari susunan dan peraturannya. Jadi tidak bisa dirubah sembarangan. Jadi babasan ini sudah punya aturan masing-masing. Babasan umumna ngajembarkeun pasipatan jalma saperti berat birit, hampang birit, panjang leungeun. Nah, eta disebut babasan atau kalau dalam bahasa Indonesia pribahasa. Ayeuna urang lajengkeun ka materi anu salajengna nyaeta ragam basa hormat. Dina bahasa Sunda aya ragam basa hormat. Basa kangge urang, kangge diri sorangan jeung kabatur. Kabatur oge kabagi deui aya batur sababaturan, aya kabatur oge jeung ka saluhureun atawa ka sahandapeun. Ragam basana beda. Kumaha ari ngarios ka sorangan, kumaha basana ari nyarios ka babaturan saluhureun, ka babaturan sahandapeun, ka kolot. Nah, eta beda cara pengucapanana atau cara basa hormatna. Dina basa Sunda aya anu disebut undak usuk basa. Undak usuk basa teh nyaeta disebut oge tata krama basa. Undak usuk basa dipake ku diri sorangan jeung babaturan.
boh sapantar, boh saluhureun. Terus gunana pikeun silih hormat. Aya bahasa kasar, aya bahasa lemes. Bahasa kasar biasana jeung kababaturan karena akrab tos biasa. Pami jeung bahasa lemes biasana ka saluhureun atawa ka kolot. Aya oge hormat keur diri sorangan, aya hormat keur batur atau saluhureun tadi. Jadi ari ka kolot ka batur saluhureun eta kudu make bahasa anu lemes atau bahasa yang halus. Tapi kalau untuk ke teman akrab biasanya pakai bahasa kasar tapi jangan terlalu kasar ya. Itu adalah penjelasan tentang ragam bahasa. Di buku halaman 36 ada contoh ragam bahasa hormat, silahkan dilihat dan dipelajari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran bahasa Sunda sanes Janur atos rengse. Pamudah-mudahan ku Janur disampaikan aya manfaatna kangge ananda solih sareng solihah. Amin insyaallah. Alhamdulillah, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.